Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka kade ulah kagoda ku jalan sejen mun manggihan deui jalan anu ngeuceul ulah make kudu rarat-raret geus we cepet ngidul tidak jalan koleceur teh menang sapanyupahan sia duaan teh bakal anyog ka lemur sempur nah ti lemur sempur wah geus deukeut kitu yakinnya nya kitu ucu tapi ke mereka saja teh cek si Aki panasaran telepek deui wae tah upami teu lepatna parantos dugi ka dinya kumaha telasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra sok kabarayun sadayana. Sabenerna mah lain arek kagak ngeselina, tapi arek muru lemur di suku Gunung Goyang, Aki. Uluh nah ada kanaon mau di suku Gunung Goyang sagala ucu Hari anu di sejabar rek nepungan Eyang Haji Pagerjaya, Aki. oi katingali si Aki teh bangun anu samureuwasin kan dekung silila paromana geus biasa deui. Hari Aki apal kitu kakaran Eyang Haji Pagerjaya teh, Aki. Nyana dia netep seukeut ka si Aki. Samemeh ngajawab deh si Aki mamake babalieuran sagala rupa. Hari Aki ditanya teh anggur babalieuran kawas budak kaeraan. Cik nyana dia ngagonya. Tapi sabalikna ari sanaya mah netep daria semu heran. Aki apal teh keajengan anu katahan Eyang Haji Pagerjaya teh? Apal teu Ki? Nyana dia malikan deui nanya. Sabab acan dijawab bae ku si Aki. ya ari gadege bae mah si Aki teh Emang si Aki kurang kirim. Nya kitu Eyang Haji teh bisa jadi wali hakim pikeun anu hayang kawin, Aki. ari nu wajib ngawinkeun banyak bapana panganten awewe dulu kajaba lamun aya halangan teu bisa diungkulan nyawayana kudu ku wali hakim. Taknya kitu. Nah jadi bapak teh geus taya di kieu na, Aki. Jadi beureun kudu dikawinkeun ku wali hakimnya. Iya kitu ari geus tetela bapana geus taya di kieu mah. Nah satu anu rek kawinan teh ucu. Taya lian iwati kami pisan, Aki. Uluh baru sia ucu. Mana atuh lalakinya? Cik si Aki rurat reret. Siga aya anu diteangan. Kapan ieu pisilakieun kami teh, Aki ieu? Cek Nyirodiah bari ngenyang leungeun sanaya. Ningali Nyirodiah ngenyang leungeun sanaya. Si Aki mani reuwaseun pisan. Baru jeung si Sujang. Lain ieu mah jadi guru sia ucu. Cek si Aki mani semua anu teu percaya. Nya jeung guru kami pisan, Aki. Bo. Tiwas. Cek si Aki bari cuk cerek. Nah Aki make curug cak segala rupa. Heran gitu, Aki. Nyirodiah halisna mani kerung-kerung bae. Nahan teh salah kitu ieu teh ucu. Bila aku siap make kawin ka guru sorangan, Sujang.
Bener sia derek ngawin murid sorangan. Cek si Aki bari ngareret ka Sanaya. Sanaya henteu ngajawab. Kajaba ukur ngeluk tungkul. Bari paroman semua alum. Nah kitu Aki, mani kudu nyabit-nyabit kapala badinya. Heh, Sujang, ucu, dengekeun sia. Guru jeung murid teh teu bina ti kolot jeung anak. Anget hormatna murid ka guru mah. Ngalewihan hormatna anak kana jadi kolot. Gara dengekeun ieu paribasa. Guru ratu wong atuh karo guru teh kadudukanana leuwih hormat. Aya di saluhureun ratu, aya di saluhureun kolot sorangan. Sia salaku murid ulah campela ka guru. Atuh pan kitu deui nu jadi guru. Kudu bisa ngajenan kana komara. Kumaha pipasaeunana deuleu. Tina anu tadina murid, anu tadina diatik ari pek dijieun pamajikan. Ulah kitu deuleu. Ngawuruk mah ngawuruk we. Mentang menta buruhan saperti kitu deuleu. Cek si Aki beak-beak nya papagahan. Di papagahan kitu deh. Ari Sanaya mah mani eraeun pisan. Beungeutna oge manireup keuneuk rai bias. Sabalikna pisan jeung Nyi Rodia, manehna mah malah mani amakeun pisan sabab asa kasigeung ku kekecapan si Aki. Hei Aki, kami mengajak ke carita ka Aki teh ukur rek tumanya ka tebeh mana ari jalan ka suku Gunung Goyang. Lain rek menta di papagahan. Soal kami dikawin ku guru, eta mah lain urusan batur, tapi urusan pribadi-pribadi kami Aki. Ceuk Nyi Rodia sewot. Teu bisa kitu. Teu bisa kitu ucu. Panyangnya urusanna. Hidup urang teh lain keur diri urang unggul, tapi oge keur bararea. Urang teh aya dina hidup kumuh jalma, lain hidup sesoranganan. Atuh kituna, urang teh henteu bisa sakama-kama nyieun aturan atawa ngudag gahayang, sabab sagalana kudu napak dina aturan-aturan hidup kumuh. Sujang, mun bisa mah bolaikeun weh. Siapa mau rek ngawin murid, eta teh anak sia dulu. Ilaku sia make kolu rek ngawin anak sorangan. Cek si Aki ngareret ka Sanaya bari saterusna neuteub salila-lila. Sanaya teu geunah cicing. Manehna teu nyaho kumaha nya kudu nyarita. Atuh gawena teh ngan tunggul we. Amang, hayo urang init mentang dianal omongan si Aki mah. Ngacapluk teu pugu urus. Cek Nyi Rodia ngajengkat miheulaan. Atuh ku sabab gitu Sanaya oge purat perot nuturkeun Nyi Rodia. Sabalikna ari si Aki mah gawena teh ukur gogodeg we. Nyi Rodia lumpat tarik ngagunakeun deui ilmu lumpatna. Atuh ari geus kitu mah Sanaya oge kapaksa nurutan ngagunakeun ilmu lumpat supaya tarikna lumpat Nyi Rodia teh kaimbangan. Tapi beuki lila Nyi Rodia teh lumpat ngadon beuki narikan, malah lumpatna teh ka mana we teu pipilihnya jalan. Nyai, urun heula. Nyai, rek meureun ka mana ieu teh? Cek Sanaya bingung ningali pola Nyi Rodia teh. Tuturkeun we. Nya, tapi rek ka mana ieu teh? Ari Amang kira-kira nah yang ka mana? Cek Nyi Rodia bari harung hahareho sabab lumpatna kaliwat tarik. Ya, atuh kumaha nyai we eta mah. Alah, Kumaha mun muru Gunung Goyang? nya kumaha nyai eta mah? Nyaan, kan bae ngarumpak hirup kumaha balarea. Keun bae. Nyaan. Nyi Rodia tuh manya sakali deui. Nyaan, keun bae. Cek Sanaya tanes. Reg Nyi Rodia eureun ngaladak nepikeun ka ampir katubruk ku Sanaya anu telat ngaraneg tukangeunana. Ngapa Nyi Rodia harung hareho dadana oge katara turun naek. Nyi Rodia neuteub ceuleuyeuk ka Sanaya bari reumai cimat. Sidik Amang anu bakal loba korban mah Amang. Saha atunya nasib urang teh kieu bae. Cek Nyi Rodia bari ceurik aniprek dina taneuh.
leungeunna ngarangkul page kana suku Sanaya. Nyai mitra kaum dangu Sanaya henteu ngantep Nyi Rodiah supaya terus-terusan midangdam jeung hidek liher ngabugulukeun kasedihna. Hayu Nyai. Hayu ka mana Amang? Ka mana deui ari lain murug Gana Soli mah? Ka Eyang Haji teh Amang. Nya, kajengan teh. Minta dipangkawinkeun. Bener. Kitu bisa Nyai. Ceuk Sanaya. Dia cengkat mani rusuh tapi geus kitu manehna ngahulang deui. Kumaha atuh pangrabeda deungeun teh? Kapan cenah teu pantes guru menangkeun murid? Keun bae da eta mah omongan batur. Atuh ari geus kitu mah bring bae duanana arinit rek muru ka Gana Soli. Ngan sabot lalempang gitu, Nyi Rodiah ngadadak ngaraneg deui. Aya naon Nyai? Muru ka Gana Soli teh ukur duaan we nya Amangnya. Nah kudu jeung saha deui atuh Nyai? Kapan cek Amang teh alusna mah aya saksi, aya indung bapa. Bapak Nyai mah geus lawas eueuh dikeuna Nyai. Temal Sanaya tuh genah sabab jadi diingetan deui ka Sunjaya nyaeta bapana Nyi Rodiah. Tapi pan ambu Suni mah masih keneh aya. Piraku ambu moal di bejaan mah. Ceuk Nyi Rodiah nyaritana semua asa-asa. Sanaya jadi ngahunted basa ngadenge Nyi Rodiah nyarita kitu teh. Kapan indung Nyai mah keur gering. Keur boga talajak anu teu parok jeung batur. Ceuk Sanaya sanggeus rada lila ngahunted. Atuh, urang teh angan heula we, heug urang tatamakeun. Goreng-goreng oge ambu Suni teh, indung Nyai. Ayeuna Nyai rek papanganten, piraku ambu mani teu diiberan pisan. Ambu teh kudu kumpul ngariung jeung urang Amang. Ceuk Nyi Rodiah geus marabai deui cipanona. Sanaya rumenghap asa sumpeg. Ieu anu bangga teh. Sanajan kukumaha bae oge manehna teh moal werat ngubaran Nyi Sunia. Mun Nyi Sunia cager, ririweuhna bakal leuwih loba. Anu karasa pisan bahaya mah kusabab Sanaya geus mimiti ngame. Yen Nyi Sunia teh apaleun ka dirina. Nya Nyi Sunia teh miharep pisan ka si Amang, tapi kapan ari ka Sanaya mah ceuceubna leuwih-leuwih. Lamun Nyi Sunia dicageurkeun, manehna bakal beuki apaleun. Yen si Amang teh tetela si Sanaya musuh wirotna. Nyai. Taun Amang. Sok diuk heula di dieu. Ceuk Sanaya metot leungeun Nyi Rodiah lalaunan. Tur sina diuk gigireunana. Amang teh boga picaritaeun. Mun Amang geus beak carita pek ku Nyai pikiran halus gorengna. Ceuk Sanaya bari nangkep tuur. Neuteup kajauhna. Aya, picaritaeun naon Amang? Pok-pok we da keur Nyai mah geus eueuh anu kudu dipikamelang deui. Sabab boh itu boh ieu kabeh oge mun dipikiran mah matak ngarudetkeun. Ceuk Nyi Rodiah bari diuk ngalungsar. Geus kitu panonna oge sarua neuteup kajauhna. Ka alak Paul anu teuing di mana tungtungna. Nyai, salamatan urang teh ari alusna mah memang kudu disaksian ku sasaha atuh angot kokolot mah. Tapi keur urang duaan mah munguh susah ngalaksanakeunana. Ari sababna naon Amang? Kolot Nyai teh apan ambu Suni teh. Nya, ayeuna teh pikiranna keur kaganggu. Keur jadi manusia satengah siluman. Tapi kapan cek Nyai oge urang teh kudu boga ikhtiar nyageurkeun ambu. Nyi Rodiah motong omongan. Lain gitu maksudna Nyai. Ari soal nyageurkeun indung Nyai mah bisa ditarekan. Bisa diakalan. Tapi mun indung Nyai geus cager, saterusna rek kumaha? Catang teu we urang teh kasongkeun pamaksudan urang duaan. Nyai ludeung kira-kirana
napikeun pamaksudan urang. Nah aku Nyai moal karasa bakal ngajahitan hate Inung Nyai. Nah make teludeng. Nya, ludeng gitu bebeja ka awewe anu saberan lama mika cinta ka Amang. Cek sanaya netep seukeut ka Nyi Rodia. Ana ngadenge sanaya nyarita kitu ngan megbae kana hate Nyi Rodia teh karasa aya anu mapeg. Tak kitu Nyai, nu matak Amang humar-humir hayang nyageurkeun Inung Nyai teh. Mun Inung Nyai eling deui manehna bakal kebek deui ku pangharpan. Da kapan bareto Amang teh geus janji rek ngawin manehna. Malah manehna oge geus puruneun. Amang teh bakal jadi gaganti Bapa Nyai. Wuri-wuri ayeuna ku urang di bejaan. Yen urang anu rek salamatanana mah cing Nyai tega henteu pikeun nyaritana. Ceuk sanaya deui. Di omongan sarupa kitu Nyi Rodiah molotot mata simeuteun. Bari teu karasa cipanona merebei deui. Bab bae duanana jarempe ukur heulang ruyuk anu kakalayangan di luhur bari disada anu kadenge mah lamun urang keukeuh peuteukeuh rek ngubaran Inung Nyai. Urang teh wayahna kudu milih hiji di antara dua pilihan. Anu kahiji urang kudu tega ningali Inung Nyai hatena bengkah asa dihianatan ku urang duaan. Ari pilihan anu kadua nyaeta Amang kudu naur janji anu kateundeun di hari. Nyatana mihukum manehna. Ceuk sanaya deui. Sok we eta mah pikir ku Nyai. Mending mana mending meni. Ceuk sanaya deui. Long atuh Nyi Rodiah teh mikir salila-lila. Kituna teh bari cipanona bari jilan teu eureun-eureun. Lamun Inung Nyai diantep sina kawas ayeuna. Amang teh sanajan tetep teu geunah hate, tapi seolah-olah jadi teu boga kawajiban pikeun mihukum manehna. Tapi mun urang satekah pola natamakeun Inung Nyai, nya Amang teh kudu taat kana janji pas ini. Ceuk Amang ge eta mah nya kumaha Nyai wae Rodiah. Mitra pikeun Nyi Rodiah puguh we ieu teh hiji masalah anu bangga diungkulanana. Aya dua pilihan anu susah kudu dicokot. Nulungan nu jadi inung manehna balangsak. Lamun manehna ukur ngagugulukeun kapentingan dirina nya hartina ngahianat kana jadi inung. Namelarkeun kahirupan inung sorangan padahal kapan eces. Nyi Sunia teh bebeulahan hatena. Kolot manehna hiji-hijina. Amang, ari Nyai mah eces teu bisa milih. Sabab duarana oge sarua beratna. Dan sanajan kitu lamun Amang rek nyakot pilihan sorangan. Sanajan sakumaha berata oge Nyai mah bakal sukalila. Ceuk Nyi Rodiah. Tapi bari nyarita kitu teh ari hatena mah asa digerihan. Gaur wae ceurik nepi ka kanyanyerian. Kusanaya teh diantep we heula. Ceuk anu nyarita kasedih teh bakal budal. Mun diceurikeun mah sabalikna mun dikemu bakal beuki ninihan batin. Nu matak diantep we sina ceurik salila-lila. Da nya we ari geus dibudalkeun dina ceurik mah batin Nyi Rodiah teh mimiti teger deui. Sok we eta mah kumaha Amang. Cek Amang beureum nya beureum, cek Amang hideung nya hideung. Omong Nyi Rodiah. Tapi kituna teh bari jeung teu geunah rasa da meureun sieun sanaya salah milih. Nyai mah bet nulangkeun deui rarageud ka Amang. Malah Amang anu ngasongkeun pilihan ka Nyai mah. Kitu tah Nyai. Sok we eta mah kumaha Amang. Is, mending oge Nyai anu milihna. Mending Amang we. Omong Nyi Rodiah deui. Upama kitu mah Amang teh rek luas we atuh milih hiji pilihan.
Cek sanaya sageus ngarenghap tur neuteub seukeut ka Nyi Rodia. Ngadenge omongan sanaya, reup Nyi Rodia teh mereumkeun panonna. Manehna teu wani neuteub kunyemna biwir sanaya. Amang marek nyokot hiji bae Nyai. Mun dititah milih antara Nyai jeung indung Nyai, amang teh nya rek milih Nyai we. Omong sanaya tatag. Barang ngadenge omongan sanaya, brai panon Nyi Rodia dibentakeun deui. Geus kitu biwirna lalaunan imut. Hanyakal imutna tengan saja relat. Sabab saterusna marobah jadi manyun. Nakunaon Nyai? Nah make milih Nyai. Sakadapan mah sanaya teh can bisa ngajawab. Nah pedah Nyai mah leuwih ngora jeung ambu mah lian tigeus kalau teh jiwana keur kaganggu kitu amang. Mun amang ukur milih dumeh ngora, meureun awal akhir mah Nyai teh bakal ditoker mun hiji waktu amang manggihan awewe anu leuwih ngora teh kitunya. Cek Nyi Rodia semuji. Nyai mah ari ngalamun teh bet ka mana bae sanaya nempes. Ari geus dumeh naon atuh bet milih Nyai. Omong Nyi Rodia anger hayang nalengteng. Loba anu jadi pikir kunaon pangna amang milih Nyai teh. Tapi nu utama nama amang teh kudu tanggung jawab kana pola amang anu geus nista ka Nyai. Lamun Nyai teu dipihukum ku amang, meureun kumaha teuing ajen amang jeung kumaha teuing ajen Nyai. Ceuk sanaya sajujurna mimitina mah ngadenge omongan sanaya kitu teh Nyi Rodia siga nu ato. Tapi sanggeus mikir deui biwirna kuraweut deui. Geus ngadat deui wae Nyai mah. Nyai. Jadi alasan nama ukur kitu nya. Ukur dumeh geus katalanjuran sakeblug jeung Nyai. Jadi sabenerna mah amang teh henteu bogoh henteu nya jeung henteu asih ka Nyai teh. Nya kitu amang. Nyi Rodia nararelang lir kacang ningang ka ajang. Nyai henteu kitu, henteu. Tuh, henteu bogohnya. Lain gitu. Jadi naon atuh? Baguslah. Amang teh geus teu boga piomongan anu pas keur ngajawabna. Anu penting mah ayu urang muru Gana Soli. Ayeuna pisan Nyai bisi kaburu kapoekan. Omong sanaya bari miheulaan cengkat. Atuh ari geus kitu mah Nyi Rodia oge pipilieun cengkat. Malah mah teu kungsi diladuanana geus laleumpang deui. Leumpangna oge maneh pacantel-cantel sagala rupa ayeuna mah. Saenggeus leumpang meunang sababaraha lila. Akhirna duanana cunuk ka lemur Ganda Soli. Ganda Soli teh lemur leutik. Pangeusina oge moal leuwih ti 10 suhunan. Satungtung deuleu ukur huma nu pasalang jeung jukut saliara. Ceuk urang dinya anu upluk aplak lega nepikeun katungtung pasir mah eta teh ukur rawa. Lamun mah bisa dimangpaatkeun nya ukur di alaan laukna. Sabab di rawa teh rupa-rupa lauk kacida lobana. Hari itu anu ngajungkiring gunung naon ngaranna nya mamangnya? Ceuk Nyi Rodia nanya ka Pahuma anu rek balik ka imahna. Ya eta teh gunung goyang teh Nyai ke. Wayah sore kieu make rek ngulampereung ka gunung goyang nah rek naon atuh? Ceuk Pahuma
pada heranen Lain areka pencelet gunung. Tapi areka sukuna bejana di dinya teh aya ajengan anu nelahna Eyang Haji Pagerjaya. Di palebah mana eta teh pernahna Mamang? cik Nyi Rodiah tetelepek. Demi anu ditanya, basa ngadenge saha anu ditanyakeun teh, manehna mah ukur kerung. Hari Mamang ditalek teh ngadon kerung. Apa teu ka Eyang Haji Pagerjaya? Omong Nyi Rodiah, mani teu sabar. Dumeh pahuma teh ngadon kerung bae. Di mana Nyai Abal ka Kanjeng Haji? Pokna ngadon malik nanya. Ih, atukeun bae mentong hayang nyaho. Nu penting mah bejaan we kami Mamang. Ke. Rek aya perlu naon gitu jauh-jauh di yug-yug. Angang-angang di teang deh. Pahuma deui. Hah, Mamang itu telepek segala. Kajeng hayang nyaho kami teh hayang dikawinkeun ku Eyang Haji. Emang Nyi Rodiah karena kesel da loba ditalek. Umur sia kieu mah Nyai geus cukup umur pikeun darabi kade ari geus boga bebene mah. Ulah sok diengke-engkewin weh kawin bisi kausap setan deuleu. Nah di mana ieu lalakina Nyai? Pahuma tetelepek deui. Tah ieu tukangan kami. Bisa lakieun teh. Cik Nyi Rodiah keuheuh. Allah ari panyana deh. Mangna ajawa wana barudak yang menggiwari menya. Sigana teh geus tara menta badami ka kolot perkara jodoh deh. Peduli deui kanu rada kolot oge. Gandeng Mamang. Soal jodoh mah kumaha anu rek ngalakonan wae. Cing nu puguh. Mamang teh nyaho atawa henteu ka Eyang Haji teh. Nyi Rodiah kasihgeung ku si kepahuma anu kumawani ngomentaran perkara hirup manehna. Tuh, itu di suku gunung tuh. Cek pahuma jadi malik amak. Ngunyukna oge bangun anu sangeunahna. Nya nyaho ari suku gunung mah. Ngan lebah-lebahna atunya di mana? Nah di sisi Gawir, nah di sisi Walungan, atau di Lebakna. Tah, pokokna mah sok we ini ka suku gunung ka itu. Kage papangi. Ai tempat dumukna mangan lamun hayang tepungna mah. Wah, biung hasil biung moal. Omong pahuma teh siga anu nyingsieunan. Har, nah make kitu. Aduh dah teh sagawa ayah nu bisa nepungan Kanjeng Haji mah. Kudu tingali heula jelemana na pantes adawan teu na aya ajenan adawan teu. Jadi ari palebah dieu mah kami teh teu bisa mutuskeun. Tema pahuma deui. Nah aya ajengan maneh pipilih pisan rek narima semah tehnya. His, ulah gagah abah nyarita teh. Haiteun teh nya Rodiah. Ulah gagah bah. Cek sanaya deui ngagebes. Atuh da nya amang nah kitu ari jalma teh harkatna beda-beda. Omong Nyi Rodiah kesel. Geus. Harkat manusia mah dibedakeunana teh ku manusana keneh. Jadi ku sabab kitu eta mah kari ulangna bae. Sing asak-asaknya ngajaga diri, nah rek diantep di lalece batur atawa sabalikna. Ceuk sanaya mapagahan Nyi Rodiah. Ku sabab waktu geus ngahaeub ka sore, sanaya teh ngaguru-gujrag Nyi Rodiah supaya gewat-gewat murus suku gunung. Kena Nyai, ku aya ku eueuh teu panasaran ari urang geus ka ditu mah hayu. Omong sanaya.
Atuh ari geus kitu mah sanaya teh amitan ka Pahuma teh ya. Nyi Rodiah mengadon ngadelekan ka Pahuma teh. Eta meureun tadi omong-omongan anak Pahuma teh karasa matak nyentug kana hatena. Leuwih ti sapanyupahan hayang anyog ka suku gunung teh. Tapi basa geus tepi ka suku gunung, ari imah eyang haji mah teuing dimeni. Sabab di dinya mah nu katingali teh ukur leuweung jeung leuweung anu nyirikeun yen di dinya aya kahirupan teh dumeh ka tengah leuweung di mumunggang gunung goyang ka ciri aya jalan satapak. Meureun mana kitu oge ka eta tempat teh sok aya jalma lalar liwat. Kusabab kadinya mikirna atuh sanaya oge henteu asa-asa ngajakan Nyi Rodiah malar daek neruskeun lampah. Geus datang ka mumunggang kaayaan teh beuki harieum bae. Sabab poe geus beuki nyedek ka sore. Janten mitra kaum dangu geus datang ka mumunggang kaayaan teh beuki harieum bae sabab poe geus beuki nyedek ka sore. Angot deui di dinya teh harieum ku tutuwuhan leuweung. Sora cihcir mah geus miheulaan di sarada, malah tina dahan jengjing kadenge turaes mani gandeng. Ari ti jauhna kalong hiber aya kana ratus-ratusna ngabring nyaorek mulu ka meni. Amang geuning ngadon beuki ti iseun ka dieu mah nya. Urang teruskeun we heula. Piraku batur ngabohong mah nyai. Ceuk sanaya. Basa maranehna keur ngahegak netek. Dina tanyakan tina rungkun-rungkun bala jeung jemet teh ujug-ujug kaluar jalma duaan. Pakaianana mah basa ajan. Tapi rinat jeung tindak tandukna meni siga beda ti jalma biasa. Anu sanaya ngarasa ruas mah eta ku ngadadakna. Ceuk itungan lamun aya jalma kaluar tina rungkun jemet, sakurang-kurangna ari sora anu gogorobasan mah bakal kadenge. Tapi heran nu ieu mah mani teu kadenge naon-naon. Nyaho kieu sanaya mah ukur ngajudi yen dua jalma nu ieu teh lain jalma samanea. Samemeh ditanya ku nu duaan, sanaya miheulaan uluk salam. Sampurasun gisilah. Ceuk sanaya. Rames, keke. Kisilah teh jalma anyar pinanggihna aya kaperluan naon waya kieu ngulambreng ka gunung goyang. Ceuk lalaki anu saurang anu make pakaian sing sarwa bodas, kajaba iketna pulas tarum. Kami teh urang jauh. Datang ka dieu teh sejang ngalalana we ngitung lembur ngajajah milangan kori. Bari henteu puguh anu dijugjug. Sasat leumpang teh ukur nutur-nutur inung suku we. Temal sanaya. Gitunya. Tapi eta naha atuh? Maniku kabeneran make ngalanto ka gunung goyang segala rupa. Kapan ejes di dieu mau eueuh naon-naon? Omong si lalaki iket pulas tarum teh. Atuh calengkeung Nyi Rodiah. Milu cacarita. Nah mani nyarita kitu segala rupa. Memangna kami datang ka dieu teh rek aya anu diala. Butuh sampe butuh tales mah teu kudu jauh-jauh muru ka gunung goyang. Cicing nyai. Sanaya nitah jempe ka Nyi Rodiah. Lain gitu maksudna. Kami mah teu boga maksud nuding batu rek babadog pulang paling. Da eta mah aya balitungan di akhirat. Ngan anu kami hayang ngabejakeun mah
Gunung Goyang teh lain tempat na ulin keur sambarangan jalma. Dalamun kami nyahona ti lebak keneh, meureun aranjeun duaan teh geus dipegat ti lebak keneh. Ceuk lalaki. Anu saurang deui anu beungeutna leuwih kasep jeung kulitna bersih. Munguh teu pantes mun jalma sakasep-kasep make kudu cicing di gunung. Samarangan ari nyarita teh. Memangna kami datang ka dieu teh sakadar pelesirannya. Nyara dia geus milu cacarita deui bae, sakitu geus dicarek teh. Tuh. Angot maksudna lain teh ulin. Jadi kami teh perlu nalek leuwih jejem deui. Omong si Iket Pulastaru mimiti ngingu kacuriga. Lamun kami datang ka dieu lain sakadar ulin. Kira-kira na anjeun duaan. Rek naon hayo? Cek Nyi dia kalah beuki ngangkrang. Ningali Nyi dia sakitu ludeungna, duaan teh silih reret. Jaksi, kade kudu hati-hati ya jalma dua teh perlu dipariksa leuwih gemet ya. Jaksi, kade kudu hati-hati. Ieu jalma dua teh perlu dipariksa leuwih gemet. Ceuk lalaki kasep kanu diiket Pulastarum, nu tetela ngaranna teh Ki Jaksi. Sundana, gawat atuh laporkeun ari geus kieu mah yeuh. Urang teh kacolongan. Dua jalma anyar pinangih make bisa mulubus ka dieu yeuh. Omong Ki Jaksi ka lalaki kasep anu tetela ngaranna Sundana teh. Keun, montong waka dilaporkeun. Ongkoh urang tongoh teh teu bisa diganggu. Sabab keur aya pasoalan anu kudu diluningkeun. Ayo we urang bereskeun ku urang duaan. Omong Sundana siga anu keur dipake bahan carita teh lain aya hareupeurana. Saenggeus maranehna baradami, Sundana maju ngadeuketan sanaya. Kisilah, balaka we. Sabenerna aranjeun datang ka dieu teh rek naon? Lamun sakirana ukur rek ngariribeuh, ti ayeuna keneh hade babalik pikir. Sabab lamun teu kitu tan wane bakal ngalaman kaduhung. Ceuk Sundana bari nulak cangkeng. Sanaya ngarasa yen ieu tempat sabenerna lain tempat biasa. Dalamun mah teu kitu, moalnya maranehna manika cida hati-hatina dina narima sema. Kisilah ulah salempang. Kami duaan datang ka dieu teh lain rek niat goreng. Nyata kami teh hayang nepungan eyang haji. Ceuk sanaya. Baruk rek nepungan eyang haji. Nati saha nyahona yen di dieu teh panglingihan eyang haji. Sundana ngarasa reuas. Ngadenge pamaksudan sanaya teh. Mitra kaum dangu, boh Sundana boh Jaksi katemong heraneun pisan. Dumeh sanaya geus nyaho kana ngaran eyang haji Pagerjaya teh. Keun bae teu kudu nyaho ti mana kami meunang beja. Ngan lamun mah kisilah percaya ka kami. Hade andeurkeun bae kami ka eyang haji. Ceuk sanaya solana rada adab. Teu sagawayah jalma bisa tepung jeung eyang haji. Ari henteu penting-penting teuing mah. Tema Sundana. Puguh mana rek nepungan oge alatan kami teh boga kapentingan. Ari teu penting mah keur naon jauh-jauh make datang ka dieu sagala rupa. Ngajawab mah ngada Nyi dia. Rupa-rupa nu disebut penting teh. Nah penting keur eyang haji atawa penting keur batur? Ceuk Sundana deui. Cager, wara mitra ajakal ke Bujing Neng Nong.
bagi ka heula insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.